babar ya samia rempel kutunge samia pang-pang sekar mekar inggalih kayu agung babar wete samia rempel kutunge rempel kutunge ya samia pang-pang sekar mekar inggalike ya inggalike pantil si pandan aru banglus lampahipun garwana Raja Amarta Prabu Yudhistira anu kakasih Dewi Drupadi ayeuna teh hampir parantos sasihna kakandungan Dewi Drupadi meredih kacarogena nyata ka Prabu Yudhistira patos-patos lahirna ieu jabang bayi anu masih keneh dikandung aya dina wewetengah nyaeta palai disayogikeun patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya itu kaayaanna sok sanaos Prabu Batara Kresna ngahulag kana ieu kapalaina tapi tetep da ieu mah pakaulan atuh temahna Raden Gatot Kaca anu kapeto pikeun ngadamel patung tina batu nyata patung abiasa nuju ngaos kitab pustaka Darya lumampah Raden Gatot Kaca nampi pancenti Nalendra Prabu Yudhistira di sarangan Astra Jingga dawala lumampah ka gunung batu anu sae pikeun pibahaneun patung lumampah di satengahing alas Wanawasa seueur nu kalangkung nyaeta alas Pringganding Ancala anjog ka hiji tempat gunung batu Raden Gatot Kaca lumampah nyaeta sasatna nampi pancen pikeun ngadamel patung di ieu leuweung tina gendingane pun maung lugay aladria kukus menyangka manggung Pajajaran
aluna jeung sajabana mudah-mudahan we kakang mas upami pameget ajeuk upami istri medana tina wewetengan gua istri bungsur bangsa ulah aya gangguan itu cenah ieu pakaulan rai katot kasar baka nyieun arsa kakang mas. Iya Gunung Batu na yuk. Aduh iya mawa Castro segala rupapan keur ngaliwat. Oh. Alah. Nah, naon? Bawa japuhna euy. Hah, japuh. Naon? Apan japuh terek diliwat. Nah, supir elep dek diliwat. Ih, japuh teh peda. Waduh, Jang. Iya, Gunung Batu teh piduiteun euy. Ada. Oh, ha? Omar sajroning gileuweung kade. Ngaula? Ulah saomong-omongna. Gileuweung sanget mode kieu, tapi inget, sasanget-sangetna leuweung, waleuwih sanget tibatan sungut. Pasunguhun. Sagala rupa oge kulan, kurang wawartos heula we bilih aya nu kaganggu. Mipit amit ngalamenta teh. Ieu. Sabab aya nu ngageugeuh na di dieu oge. Naon diantarana? Langir, kalajengking, orai, ajene kurang dari dirinya ge aya hirup. Ai hirup nama sami sareng urang sanes? Iya. Aneh euy. Ai nu nyiram rupa-rupanya euy. Aya nu hayang rujak cerme gini. Aya nu hayang dahar areng. Aya. Dek geus ngadenge. Kulantaran
Kulantaran hese nangan areng aya si Uti ngaliwat ditewak ke dasar wah hidung. Alah. Aduh hayang seri pisan. Aduh hayang tigaring. Aduh. Aya nyaan. Alah. Efeknya nurun budak teh ketos. Parantos disiapkeun bulan abdi kangge ngaliwat sagala rupi nama. Iya. Palai patung naon saurna teh? Patung juragan Abiasa kasepuhan nuju ngaos kitab kuning. Kitab eta teh geuning nyonggan. Naon? Sun anu bade eta teh Mang Darya naon? Kitab Pustaka Darya. Nya. Wayahna we pangmarancahankeun heula ieu di leuweung supaya ulah aya gangguan. Tenang nu kitu mah kabeh. Kukus Kamanggung tak kepayung ngedah cemar hampuran lukai lungsun kamar capadan beak tahun beak pintu ngapandungan nyerengkeun tikonggang lampana kasebesi wis pajajaran. Kaya karing rangkokeun ulat rejeng ludeng rarok pirik tanang ludeng nunggu nunggu anu rek nyongan sinate ieu raspati wandalo dengan kedah pajajaran asli Siliwangi. Iri katasan Gatot Kacawiang Arimpi Suta wontening alas wanawasa agan percanten bulan naon margi abdi nguping ti tuang rama naon
tadi Pringgandani patung-patung sareng arca-arca teh manawi teh kengen nu sanes teh. Ai kitu si goreng geuning agan pandangan teh meni piartosan wungkul. Lengan emas mode Pak Haji Ade Kosasih gitu ngumur gamarna teh jiga we. Bari jeung teu guru. Banyak cak kitu. Lengan dewek mah tong boronga gamar nulis oge meni rocet. Da eta tuker budakna beuki ceker hayam. Geuning tetangga dewek beuki ceker hayam nulisna mah alus. Da sakola teh mah junun. Entong tahayul sia ngomong cia. Nudingkeun ka ceker hayam. Tetua teu dosa. Hayam lungu-lungu meuni katudingan. Geus. Urang ngadoa. Ari sabab anu kakanungan aya kapalai mah kudu dilaksanakeun bisi aya mamala anu teu hade. Paingan cekolot mah cenah kudu dilaksanakeun budakna bisi ngacai. Paingan tatangga kuring kamari ngacai we biwirna teh. Barbaretona meureun teu kalaksanakeun eta hayang cereme lain. Naon budakna we jebleh. Mun pika geuleuheun sia ngomong teh. Aduh. Di wulan lamak teremes gini. Budakna barusuh ongko jebleh ongko. Ai kaula di mana-mana heureuy can kabagian seuri. Agan mah da sanes ahli seni. Nu kan upami jadi pejabat kudu apal kana seni. Nya. Margi seni teh anu langkung komunikatif sareng masyarakat. Nya, ulah dijauhan seni teh. Pikanya anggur. Sebab eta teh makhluk langka. Langka naon? Langka nabeuh. Nah, make langka nabeuh da wayang gamelanna kitu boga. Nu ngalangga wayang mah loba kan sejarah radi. Geus ai geus. Ngahina batur teh sia. Sanes ngahina ari agan. Atuh puguh we dalang calung tidak ngadalang. Wah sakitu pot. Ieu teh ulah batara pot. Naon? Sok rajin ulah batara teh ngaharamkeun. Yen cenah di karaton teh teu meunang aya patung. Margina naon? Sabab cenah dewa anu sok mere kasalamatan teh tara datang lamun aya patung. Kitu ieu teh balik deui pot. Kumatak ieu teh pabentar paham ieu teh. Ieu mah atuh nyanakna we kaul agan mah. Paingan eta nu rek nyeurehan teh ka kuring baralik deui we. Nah, kumaha? Siapa kamana karep sia mah? Ini kayak kasih dewala. Oh, da ai teu dimahakeun atuh anak moal payu. Heuh, nya kitu ge ulah nepi ka alas anak direbut ku kolot heuh. Kitu. Cikaing oge. Aduh. Nyata dek kambung kaelehkeun ku anak jeung lah. Si ieu mah jeung anak saingan atuh da. Kitu bot. Sawios anu ngaharamkeun agan. Sagala rupi ge inamal amalu biniat. Sagala rupi amal-amalan kumaha niat. Lain nyaho eta pake jeung naon bete? Inamal amalu biniat. Canyana ari amal-amalan teh kumaha niat? Niatna hade mah. Pasti berlanjut euy. Nanti juga
Jikalau jabang bayi udah keluar, bayi udah keluar dari wewetengan, pasti sabatae. Nepi ka dicampur aduk gitu. Itu. Jadi jelek sote eta patung teh nanti akan disayangi oleh kelelawar. Ini jauh disayangi kumaha, disayangan diheesan. Juga tadi pikanya ku kelelawar. Aduh, ampun. Si teh jara rempe tuh kok dileuweung eueuh sasaha tapi ribut. Atuh anggap eta mah surili. Gitu, Bos. Kaula dek ngahaja nyin arsa, omat ulah dideukeutan sia. Ulah diganggu sabab aya maneh mau balik aing. Wah bisa mikir nu alus. Di dieu we pangliwatkeun. Hae. Udah, naon? Nyata si goreng kitu nya euy. Berandai mah. Berandai. Andai kata meureun. Heeh, tah kitu berandai kata. Aing ngomong hayang. Cing, terkaan kamu. Perkiraan sampai setebih mana pemikiran ieu aya kitu anu dilahirkeun eta jabang bayi ku Gusti Ratu nyaeta ku Gusti Drupadi. Apakah cewek atau cowok? Cowok teh naon? Cowok teh euy alus teh aya laguna. Kumaha? Cacak rowo. Gitu. Pasti bayinya laki-laki. Terkaan kamu laki-laki. Kalau saya mah pria. Apaan laki-laki teh pria keneh? Henteu. Henteu beda. Dina aksarana ge beda. Beda bener. Dina aksara bedana teh eta. Kedah urang ngaliwat teh urang di dieu. Ngamek juragan Gatot Kaca mah kumaha lamun eta paha tidak gorkeun kana hulu aing. Ai dewek teh kumaha atuh da mung direm sungguh teh. Teuing kumaha. Hayang norweco we. Geura juragan Gatot Kaca mah di deuketan ngomong we ngamek dek ka dewek teh. Ari dewek teu milu geura disamper. Geura pek. Teuing kumaha dek mah. Tambah keung pan ieu teh dileuweung heueuh ngan omat we omat naon jaga lamun dek naheur cai atawa nyangu teh angane pangpung nu garing ulah nuar tatangkala nu geus aya anak incu urang rek kumaha nasibna engke lamun ayeuna gunung beak terus kaina sabaraha ribu kibik geura sapoe rugina nagara ulah kitu urang ulah carekeun tara aing mana sia teh kemewina teuing ulah nuar tatangkala nu geus aya anak incu urang rek kumaha nasibna engke lamun ayeuna gunung beak terus kaina sabaraha ribu kibik geura sapoe rugina nagara ulah kitu urang ulah carekeun tara aing mana sia teh kemewina teuing hampir aja ngejo pangpungna we nu garing anguran anu kosong pindahkeun petetanana malahan aya mah urang galakeun di lemur-lemur teh kuring ngecek Pak Entis kitu so teh di komplek wartawan ti kahutanan teh jeda da geus jadi kewajiban urang ulah kungsi dititah di kebon saha we pelakan tapi anu mangpaat
nangka kadu picung kupa kena hasil nama keur maranehna tuluy ditumpang sari jeung pertanian nu sejena jagong bener hiris non teh manya ngan ukur dina lagu wungkul daun hiris kumaha daun hiris teh cobi taksir ieu botol kecap emang geus teh jauh-jauh botol kecap gitu ya kumaha botol kecap teh laguna nah nya ewateun beger ka pendem gitu dewek ngiganya ulah digenggerekeun ku si laing naon teu disalin heula tapi ulah bebeja ka juragan Gatot Kaca dewek ngiga geuleuheun juragan Gatot Kaca mah kudu jaipongan teh tuh dek disalin heula nya umat euy era dek lamun bejakeun ka juragan Gatot Kaca teh naon pangna ngewaheun manehna teu bisa erek ngiga mureun era dua pejabat eta kaluwung-luwung wae mawasalin saya mah ye saya dek ngamen sugana surili mele duit bisa aya acara dadakan pan teu kudu latihan deui nya dulu namun nih percis bancet ye saya belum minat cuy bancet waduh lain suri sama kain teh alah weh gining make pakaian alus mah siapnya aing tuh kawas wayang kulit ageuna ngambek ke pamantep Sudarsono Pak Entus naon eta meuni kitu nah sia teh kumaha aing atuh surep toto pitono hanenggi kang kaeko hadi doso purwo eko iku swiji doso 10 purwo wiwitan lakonnya apa sih? Ampun, ngadak-ngadak perarego. Kamu ditemalan kan lah. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Lakonnya syakaparan-paran. Lakonnya Asep Sunandar meuli domba. Ti Padandim. Alah, ti Bapak Bupati Bandung dibere hiji. Ti Pak Obar. Lah, nuhun Pak Obar ah. Nya. Can ti Pak Haji Sidik geunahna jadi dalang cek kitu. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Wah, dek mere domba ka dewek. Bapak Bupati Garut. Bade di nuhun asa teh acara ge. Berarti nyebut satu acara teh can sok meureun. Bapak Bupati Garut mah. Sing atuh buru ah. Juragan Dipati Arjuna erek mere hiji. Ngan eta mah domana lain domba Garut. Domba nini kencar-kencarkeun.
jangan dia para runtene kasadayana ieu nepangan ka urang Batam ka urang Kepulauan Riau ka urang Riau-na masyarakat Sunda khususnya masyarakat Indonesia umumna Pak Haji Bahro, Pak Haji Sidi, Pak Haji Oro, Kang Adi sakitu nu kapihatur pamugi sing jadi satu di pura serangkan pamugi sing jadi satu samewe nyelaka batur Pak Herman Kusmanto Bariksa diri satu samewe nyelaka batur Bariksa badan saku aduh ditotong aduh alah nya si Jaya mah bina-bina teh itu tingali boten antawis dangu Raden Gatot Kaca dina waktos 3 jam parantos ampir ngebentuk nyaeta ieu arca abiasa nuju ngaos kitab Pustaka Darya memang dah puguh Raden Gatot Kaca teh ahli ngadamel sani ieu luhurna ieu ieu culina leutik teuing sabeula ieu kawas Bang Suseno ulah leutik ceuli pamali ieu lamaina jeding ieu
irungna dulu. Dempak deui dah. Nyata semplek. Duh. Untung rada gede kene bahana. Loh. Tunggu dulu lain. Jempe. Udah ngomong aja deh, jempe. Sawai. Nah, nyamperkeun dicarek teh. Nah, habis semplak wae itu dinya jijinan teh. Tungning, Bu. Aduh. Aing anda tungtungna geuning potong. Pahat, aduh. Ampun. Padahal lamun bawa serep ngan bawa hiji-hijina bot liur kadieu teu acan asak liwet mah lain can asak tiup di Sidawala Sidawala aya paling lebak lah menuju naheur cai ya kaula rek balik heula Mulih kemana kan saya? Kamu lajang tengah mempunyai waktu burang kene. Maksudnya? Dek nyokot adalah pahat. Enggak? Bihat. Pahat. Oh, muhun sing awatos ya. Naon sing awatos? Yang kudunya ka pahatulalis. Pahat, lain pahatulalis. Pahat teh eta. Oh, muhun. Ay kitu nyanak hiji. Ye. Atuh irung Sidawala we da seukeut. Adieu da. Lah, adieu. Serius adi dieu ya. Iya. Kalau nyeng sia. Kumaha? Kaula nek nyokot heula pahat ka Melajang Tengah. Di dieu ka Melajang Tengah dugi sajam. Sajameun. Mulih di sajam? Ieu. Janten 2 jam adi kantosan? Ieu. Ayeuna jam 11. Semua hendak akan jalan luhurnya. Iya. Di dia jam 11, kadi itu meureun jam 3. Mulih deui ka dieu jam 6. Transit di mana transit? Di Brunei. Sing ulah ka mana karep wae. Wayahna daguana di dieu. Tungguan ieu arca. Hampir dek angeus ieu. Saya. Mangga tuh. Mun doakeun abdi di dieu ulah aya naon-naon ah. Iya. Iya ahli itu bahan keur ieu meureun keur kitabna meureunnya nuju ngaos kitab nu upami nuju ngaos kitab ieu soca teh menya ka ditu da kudu ngaos ka dinya kana kitu kudu kieu urang dewek ngeritik kurang tungkulnya direct dilukeun da batu bisi potong. Luar biasa euy Gatot Kaca pananganana piduiteuna wungkul. Ampun. Socana karek sabelah ini. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ulah sok ngawi berak batur ya. Ya.
Oh nyawe dilepahat na potong beri itu iya jika na siapa iya ge angus arzaki moy pandangan-ana juragan kaca abong kena tanaga gede mung ieu teh ngiritik dek moy nya tapi ulah dibejakeun ka dunungan carehamna gede sabeula iya tak beres kaburu rompang iya kaburu rompang berenya alah ampun iya punuk nama juga hilut orok ampun Raden Gatot Kaca ngabelesat kawang-awang ngajugjug melajang tengah sapraptanepun ieu utusan ti nagara parang gumiwang ari kakasihna teh Bambang Pangalasan utusan Prabu Bahu Sastra lumampah pada ngajugjug nagara Wirata kalaresat abong kakasih Bambang Pangalasan nyata resep ningali kaayaan alas pringgandingat cala anu hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai anu harerang halumampah kanca asakura kanca asakurasa teuing meureun dumeh salilana aya di karaton aya di pusir daya anu ditinggal teh wangunan kaayaan pusir daya tapi aduh kotorna lain lumayan limbah di mana-mana kanza kaayaan cai walungan geus bau laukna pararaeh kaayaan di pusir daya tak kok kotor di mana-mana geus teu disiplin ngalungkeun runtah di mana wae tapi kaula nu matak resep ninggal ieu leuweung teh ti baheula teh ti budak kaula teh matak ngaran kaula teh Bambang Pangalasan diladina ku batur mah hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan kadu picung ku panangka cereme malaka jeung gerdog remei ku beweungeun ramai ku alaeun tuning ai lestari mah ieu kanca matak betah
Kaula teh ka nagara Wirata kansa wirih di negara kaula teh bade diayakeun wangunan pasar seperti di negara Wirata. Di negara Wirata teh ayeuna jadi panonoban bangsa-bangsa di luar negara, wisatawan di luar negara. Boh di luar negara, boh domestik. Atuh puguh we jadi dipisah ka negara. Ai bangunanna teh cenah pasar mangrupakeun naga. Waduh, sagede kumaha pinagaeunana eta. Da eta we cenah nu asup ka pasar teh abus tina letah naga teh jadi tetecean we itu. Bus kana sungut naga. Di jero beuteung naga teh pasar rupa-rupa handphone mah, papakean mah. Bubuahan, cocokan budak. Elektronik, sayur mayur, restoran. Wah, kaula terek dedeheus ka Prabu Maswapati Raja Wirata dek naroskeun saha arsitekna, saha nu digawena, kumaha bahan-bahana. Yen di negara kaula gerek diayakeun pasar nu samodaya kitu ngan di negara kaula mah sapi keur depa. Saha pemborongna, sabaraha piwaragadeunana, kasaha nginjem duitna. Gitu itu. Ngan ai kahanapna mah teh geus rame. Geus aya pembebasan tanah. Oh, di pemerintahna mah duit sakitu tadi dibelikeun ka rakyatna murah deui. Eta mah duh mata piomongkeun deui. Bari disingsieunan eta ku aya wae hileud. Aduh, gitu kan sa. Ya, ngasa ulah sagede. Kepaksa ku pajamanan zaman tegiur karengheng wajib ngajak para kanca tarata nagarana nyumponan adia sosial sangkang sami salamet. Omatulah kumawani Pak Haji Andun rek ngaganggu Pancasila buahna teu matak hade ngaruntakeun ka nagara gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung jama-jama nu barisan ngaparentuk undang-undang Ari pawahid ayana nuluyu jeung kaya anu suruh di negeri hukum Pak Busruswandi keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia.
filmna sa Indonesia nu kasebut Sunda Gong Sunda Alit wakilna esubut terus terang perjuangan anu cager balager sarta jalujur urang pasewaka maklum luang nu katukang seueur anu nyiliwuri mah saur hade tanpa ujung beruk atuh anu araraksi katangen sarta kasaksi intina parebut kursi kimari jadi kasungsi loba wadah tanpa esi teh aneh pagem perit kawas daman reformasi wontening alas wanawasa ngalaga wontening alas wanawasa Bambang Pangalasan utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata dedeus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara unirah kangandika waduh geus kabayangkeun eta pasar wah teu mewah kayaana mangkaning cenah eta nagana teh dilapis emas. Waduh. Sabaraha piwaragaduna eta. Cekap saton mas. Mah sakilo gitu. Wah, mau cekap. Masna. Kau pamili malas kilo. Aduh, tapi ieu teh kaula teh pelebah dieu ngadak-ngadak linglung ieu teh. Ngadak-ngadak kapidangdung.
mana kaler mana kulon mana wetan mana kidul mana kabina-bina teuing tuh asal linglung rumah dieu teh tuh tobat ayeuna nyakeun puguh di leuweung eueuh sasaha barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina Lendra alu mampah di kekanda wiat